Nyi, mah si Abah teh rada loheng gering teh. Ini geuleuh akang cik ngomong teh ulah bari gigituan meni sekal ningalina oge. Mah atuh da teu bisa. Da emang ieu mah ti ti baheulana kieu atuh kudu kumaha nyai. Sok diajar, biasakeun ulah jadi kebiasaan. Nyewa teteh. Tuh, dah hese atuh nyi, dikumaha-kumaha ge. Da geus bawa anak kieu ieu mah ti dituna. Hese. Nya. Hese teu bisa anger. Teu bisa anger we. Eta dengan bisa. Aduh, dasar si borokok. Pertama contoh nih, contoh.